Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng nyarios ieu si rajul mustari pikeun ka jalma anu meuli ma fihi aibun illa namimatu ma fi ma kana perkara fihi nu eta tetep dina itu abdun ma fihi teu aya eta tetep di itu abdun teh naon aibun cacat illa namimatu kecuali namimah. Qala nyarios ieu mustari qad radiltu nyata geus ridho kuring pastarahu tuluy meuli ieu si mustari ka abid pamakasa tuluy cicing saha al-gulamu abid ayyaman dina sababaraha poe. Sumaqala tuluy nyarios ieu si abid li jaujati maulahu ka pamajikan dununganana ieu si abdu. Inna sayyidi sayaktosna dunungan kuring la yuhibbuki eta henteu resep ieu sayyid ka anjeun wahwa bari ari ieu sayyid yuridu eta ngamaksud ieu si sayyid ayatasarro kana yen kawin sirih ieu si abid si sayyid alaiki ka anjeun ai yatajawwaja tegasna rek kawin ieu si sayyid amatan ka amat fakhudhi tah kudu nyokot anjeun al-musa kana silet atawa peso cukur wahliki sareng kudu nyukuran anjeun min sya'ari qafahu tina buuk pundukna ieu si sayyid inda naumihi dina nalika sarena ieu si sayyid sya'aratin kana pirang-pirang lembaran bulu hatta asharahu sehingga kasihir hatta asharahu sehingga bisa nyihir ieu sya'arat ka sayyid alaiha karena hatta asharahu sehingga bisa nyihir anjeun ka sayyid alaiha karena ieu sya'arat payuhibbuki tuluy mika cinta ieu sayyid ka anjeun. Sumaqala tuluy nyarios ieu si abid li jauji ka jauj ka salakina innam ra'ataka sayaktosna awewe anjeun ittakhadat eta ngajadikeun ieu imro'ah khalilan kana jadi kakasih wa turidu sareng ngamaksud ieu imro'ah antak tulaka kana yen rek ngabunuh ieu imro'ah ka anjeun patana wam tah kudu api-api sare anjeun laha karena imro'ah hatta ta'rifa sehingga nyaho anjeun zalika kana itu madkur atawa kana itu naon turidu patana wama tuluy api-api sare ieu si sayyid laha karena itu imro'ah pajaat tuluy datang saha almar'atu mar awewe atawa pamajikanana bil musa kalawan mawa peso cukur fadzana tuluy nyangka ieu si sayyid annaha kana sayaktosna ieu mar'ah turidu eta ngamaksud ieu imro'ah atawa mar'ah qatlahu kana rek ngabunuh ka sayyid faqoma tuluy cengkat ieu si sayyid ilaiha karena itu imro'ah faqatalha tuluy ngabunuh ieu si sayyid ka imro'ah pajaa tuluy datang saha ahlul mar'ati keluargana ieu si awewe faqatalu tuluy ngabunuh ieu ahlul mar'ah ajauja ka jauj wa waqa'a sareng tumiba naon alqitalu peperangan bainal qabilataini di antara dua qabilah wa hadhihi sareng ari ieu natijatun namimati eta buahna namimah wallahu a'lamu bissawab.